Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sepuh miwah para anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan dina ieu wengi Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmatna ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kitab Nasoihul Ibad karangan Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, disarahan ke Imam Nawawi Al-Bantani, jadinya disaurkeun ku Syekh Muhammad bin Adawri rahimahullah. Mudah-mudahan rahmat Allah salamina dipaparikeun ka Syekh Muhammad bin Adawri. Saurna Syakia iblis bi khamsati asya aqara bidambi wa nadima alaihi wa sa'ida adam bi khamsati asya'a aqara bidambi wa nadima alaihi. Saur Syekh Muhammad bin Adawri, kunaon iblis cilaka, kunaon iblis cilaka, kusabab lam yuqirru bidzambi, kusabab iblis teu ngaku kana dosa, teu ngaku kana dosa, teu ngaku salah, teu rumasa boga dosa, boga dosa tapi terumasa. Jadi rarasana teh bener we, teu aya dina hate terumasa salah padahal geus nyieun. Tah lamun urang kitu, ciri urang bakal cilaka jika saha iblis, naudzubillah. Lamun urang boga dosa tapi terumasa, berarti kena bakal cilaka jika saha iblis. Mawi ieu kade perlu diemutan ku urang, perlu ku hate dipikirkeun. Urang iblis mah sakali nyeun dosana tapi terumasa, urang mah ribuan kali loh nyeun dosana oge. Poe ayeuna bae buset urang dosa, boh dosa batin, dosa dohir, dosa naon atuh nu geus dilakukeun ku urang, dosa naon nu geus dilakukeun ku urang. Nya sugan eta kewajiban dohir aya nu ditinggalkeun teh. Lamun aya kewajiban dohir ditinggalkeun eta dosa. Aurat kabuka kan eta dosa. Tukur kabuka kan eta dosa. Terus ayeuna urang teu aya rumasa atuh cilaka kena. Gacan kewajiban batin, naon kewajiban batin? Tawakal. Lamun teu tawakal dosa, kena diancam ku Allah. Kumaha ngancamna Allah? Kumaha we jelema ngancam? Jelema ngancam kumaha lamun ngancam? Awas ya ku aing, bukan kitu nya. Allah ge kitu meureun ngancam ke ku Allah. Diancam ku Allah kumaha? Disiksa sia ku aing, cek Allah. Ai syukuran wajib teu? Wajib. Kawajiban naon? Batin. Teu syukur dosa, sabab urang geus ninggalkeun kewajiban, terumasa eta boga dosa. Astagfirullah. Husnudon ka makhluk wajib teu? Wajib. Teu husnudon ka makhluk dosa teu? Dosa. Tapi urang rumasa teu? Urang geus husnudon can hate ka makhluk.
Rek kumaha husnudon ka makhluk atuh husnudon ge teh nyaho kumaha husnudon ka makhluk. Kewajiban batin diantaranya naon deui husnudon ka Allah. Geus husnudon can urang ka Allah. Rek kumaha husnudon ka Allah, husnudon ka Allah ge teh nyaho. Berarti lamun urang can husnudon ka Allah, berarti geus ninggalkeun kewajiban batin. Doraka teu. Rumasa teu. Ngaku teu. Astagfirullah. Tah kunaon iblis cilaka boga dosa teu rumasa teu ngaku dirina salah rumasa bener jiga Firaun. Tah lamun bapak ibu anu anom sadayana teu rumasa boga dosa bakal cilaka. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan urang sing aya dina hampura Allah. Kadang sim kuring sok aya karakter dina hate Gusti. Hampura abdi dinten ayeuna tos lewat batas dina caritaan. Hampura abdi Gusti dinten ayeuna geus lewat batas dina kalakuan. Hampura abdi Gusti ampun. Pamita di hampura cilaka abdi. Lamun aya jelema teu ngaku kana dosana, teu rumasa kana salahna, ciri bakal cilaka jika saha iblis. Adanya syukur kewajiban, syukur pengharaman, upami kewajiban ditinggalkan itu dosa. Tak urang sing rumasa boga dosa ninggalkan kewajiban, terutamana batin. Syukur pisan kewajiban batin anu ditinggalkan ku urang. Dina syukur wae ge buset, syukur wae urang astagfirullah. Lamun teh mah jelema syukuran ngan saukur dina dahar jeung dina nginum ciri teh jelema can wakuh ka Gusti Allah. Sabihan deui, lamun aya jalmi syukuran teh nganuhunkeun ka Gusti teh ngan saukur dina sareng dina tua. Ciri eta jelema can wakuh. Berarti masih kene loba kupurna daripada seueur syukurna. Seueur naonna? Kupurna daripada syukurna. Nah, sabab dina Siraj wae tos jelas karangan Imam Ghazali, kitab Siraj karangan terakhir Imam Ghazali. Di dinya tos jelas nikmat anu kudu disyukuri bae ku urang kan aya dua. Nikmat dunia, aya nikmat agama. Teu acan nikmat dunia eusina pan aya dua. Hiji nikmat kamanfaatan, dua nikmat panolak dina kamadaratan. Seueur pisan eta eusina nikmat kamanfaatan. Di antarana eta rasa naon awak sehat, awak sampurna, rasa ngeunah tina dahar, tina nginum, tina pakaian, tina nikah, seueur-seueurna. Lamun ngopi raos teh, mun udud raos teh. Eta kan rasa ngeunah anu dipikah hayang, tos nuhun can ka Gusti Allah. Dina hate deui mah kewajiban hate. Ketika urang can nuhun berarti urang geus kupur eta kana nikmat doraka. Ya contoh kieu ya. Kuping dan kaset tinggal di contoh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abdi ijazah ti pun guru di Purwakarta Kang Haji Rawingnya Kang Haji Cianti. Abdi ijazah kami bismillah dulu. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Tamaka eta cai cenah nu aya dina patuangan teh mang mentakeun hampura yang menginum itu. Jadi cai nu aya di nu lebat kana patuangan mang mentakeun hampura kanggo nu naonna. Nu eutna upami eutna kitu. Sim kuring ngabandungan. Aang wae di Karawang bismillah dulu bade eut urang boro-boro lok wae. Komo geus dahar mah komo sorangan maningnya eueuh batur. Rebeun batur mah rada bisa eta teh ngajaga bismillah. Teu perlu sorangan mah buset. Kamarana ieu. Iya tinggal. Ieu cara syukurana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah eta can syukur atuh eta mah eta. Wan saur Imam Sulaiman Al-Jamal dina Sarah Sulam Taupe karangan si Abdullah bin Husain bin Tohir bin Muhammad bin Hashim Balawi disaurkeun nu disebut syukur zikru nikmati wa zikru mutihamaan. Nyaritakeun nikmat jeung ingat kanu merena. Berarti caritakeun heula nikmat, ingat kanu merena saha? Kan?
tos urang kan ngeunahnya seger omongkeun nuhun Gusti tos masihan nikmatna ngaleueut susu ka abdi ada susu ieu mah jang nuhun Gusti tos masihan nikmatna tuang ka abdi tah aya nuhunan Gusti tanu Allah nu merena terus naon nikmatna pan eta dikurang dibere wareg ku Gusti dibere ngeunah tuang ku Gusti ketika teu dikaretekeun dina hate geus dahar can syukur tah berarti doraka sahan ayeuna nikmat panolak tina kamadaratan diselamatkeun awak urang tina bahaya tina bencana tina naon pincangnya awak urang diselamatkeun tina panyakit diselamatkeun ti jelema nu niat jahat diselamatkeun ti jin anu rek niat jahat diselamatkeun ti sato-sato galak anu garodeuna anu laleutikna ketika teu disyukuri ku urang kan urang mah mangkat ayeuna ka Kosambi contohna balik ka imah tawa nepi ka Kosambi aya teh kareteg dina hate nuhun Gusti tos diselamatkeun abdi di perjalanan geus duraka di wae bunga tuh urang nepi ka Kosambi ayeuna ka pasar Kosambi urang ka pasar Kosambi nepi ka ditu diselamatkeun ku Allah bunga teh tapi aya teh syukurna dina hate tuh mendakan rek masa benar kan cilaka tuh sia kayak jika Firaun jika iblis tah nu mawe urang di dieu perluna urang boga guru-guru batin perluna urang boga guru-guru anu ngabeberes hate urang aya imah syukurnya can husnudon can tawakal can muraqabah can ridho nu lobana kan ridho bisa ka batur ngomong kabeh takbir hade kabeh takbir teh hade kabeh oge tapi anggarnya pak manehna mali aya masalah mengeluh astagfirullah nah tos eta nu kahiji lah tah janten kitu nya disaurkeun ke Syekh Muhammad bin Adauri rahimahullah kunaon iblis kus cilaka kus sabab teu ngaku kana dosa nomor kadua wasa'ida Adam bi khamsati asya kunaon Nabi Adam bagja kagolongkeun anu bagja bahagia seneng kusabab aqara bi dzambi ngaku kana dosa rumasa rumasa salah jadi lamun urang ayeuna naon atunya ngarasa salah gitunya lamun urang rumasa loba salahna seueur dosana berarti kagolongkeun bakal bagja jiga Nabi Adam sing bunga anu aya karetek kitu dina hate mun teu aya ibu karetek kitu dina hate naudzubillah kade bangun tah karetek dina hate kumaos abdi Gusti seueur lepa hampura abdi Gusti komo keur wiri dan sorangan teh kitu hate karetek mana ciri